Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah. Sareng hari maknana ashhadu an la ilaha illallah an ta'lama eta yen anjeun apal wa ta'taqida sareng nekadkeun anjeun wa tu'mina sareng percaya anjeun wa tasaddaqo sareng ngabenerkeun anjeun an la ma'buda kana sanyanyana teu aya deui nu wajib disembah bihaqqin kalawan sabener-benerna fil wujudi di saantero nu aya illallahu kajabi Allah al-wahidu anu sahiji Allah al-ahadu anu maha tunggal Allah al-awwalu anu pangpayuna al-qadimu yani nu pangpayuna al-hayyu anu mahirup al-qayyumu anu berdiri ku zat anjeuna al-baqi anu langgeng ad-daimu yani nu langgeng al-khaliqu anu nyiptakeun ar-raziqu anu ngarezekian al-alimu anu maha uninga al-qadiru anu maha kawasa al-fa'alu anu maha midamel lima kana perkara yuridu anu ngersakkeun Allah masya Allah sesuatu anu ngersakkeun Allah kana eta bakal bukti wa ma lam yasha jeung perkara nu teu dikersakeun ku Allah lam yakun maka moal bukti eta ma wala haula teu aya daya wala quwwata sareng teu aya kakuatan illa billahil aliyyil azim kajaba kalawan pitulung Allah nu maha tinggi sareng nu maha agung. Ayeuna mah mengenai makna pengertian saterasna deui wa makna ashadu alla ilaha illallah pengertian kalimat ashadu alla ilaha illallah kaula bersaksi bahwa teu aya di pangeran anu wajib diibadahan kecuali Allah ta'il an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tasaddaqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Anjeun yani urang ka urangnya anjeun yani urang apal yakin percaya bener itu ngabenerkeunnya bahwa teu aya deui
anu wajib disembah kalawan sabener-benerna di saantero nu aya kecuali Allah. Tuh, di saantero nu aya kecuali Allah nu wajib naon teh? Nu wajib disembah teh. Tunya. Di saantero nu aya ya di antara nu aya. Illallah kecuali Allah. Jadi dari bangsa tapekong patungnya jeung sanes nama eta mah malham jadi musyrik kan lamun dinaon teh lamun diyakini gaduh kekuatan. Komo lamun bari jeung disembah mah. Jelasnya mengparna teh gitu. Al-wahidu, al-ahadu, al-awwalu, al-qadimu, al-hayyul qayyum, al-baqi ad-daim, al-khaliqur raziq, al-alimul qadir, al-fa'alu lima yurid, masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yani Allah anu maha tunggal maha esa pangpayuna aya itu qadim, bahkan aya na pangpayuna teh teu diawali ku teu aya. Anu hirup, anu berdiri sendiri itu. Anu langgeng abadi, pencipta, anu mapareun rezeki, anu maha uninga, anu maha kawasa. Pokona mah al-fa'alu lima yurid. Anu maha midama sagala rupi, anu dikersakkeun, anu dikehendaki ku anjeunna. Masya Allahu kan. Naon anu dikersakkeun ku Allah pasti bakal terjadinya tos terjadi. Jeung sesuatu anu teu dikersakkeun ku Allah maka moal bukti itu. Moal bukti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya sareng teu aya kakuatan kecuali kalawan pitulung Allah anu maha tinggi sareng maha agung. Tah itu disebutna teh kalimat hauqalahnya, kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini luar biasa saya pisan, may kurang langgengkeun gitunya. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab.